Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui pamirsa sareng sim kuring di channel Politikus Cilik anu dina dangat ayeuna. Insyaallah sim kuring baris medar hiji carita misteri dina bahasa Sunda anu judulna Ceurik Onah. Pamirsa, carios ieu diropea tina rubrik carita misteri Mangle anu diserat ku Haji Usep Romli HM. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang ngawitan carita misteri dina bahasa Sunda anu judulna Ceurik Onah. Keur nganteur Wandi, kandidat doktor antropologi di hiji universitas, ngaprak ka pilemburan neangan carita rakyat nu unik-unik, folklore, boh winangun, dongeng lisan, adat kebiasaan, boh warisan budaya non benda seperti kadaharan, dangdanan, jeung rupa-rupa deui nu lahir tina kahirupan sapopoe masyarakat nu tacan kagiridig teuing ku pangaruh luar. Eureun di lembur panungtung nu bisa kasaba ku mobil, kadituna kudu lempang, meuntas wahangan rada badag, terus nanjak nyorang pasir, samemeh nepi ka lembur pang mencilna. Keur nikreuh katonggohkeun hareupeun aya nu leumpang, nenjo warugana pantesna geus kolot pisan, tonggongna geus bongkok, leungeun diakodkeun ka tukang, sirahna diiket batik leuseuh, bet inget ka tokoh Aki Jumungkuk dina Burak Siluman karyana Muhammad Amri. Gancang disusul dipiheulaan, ngahaja rek megat, rek diajak ngawangkong. Maklum kolot di pelemburan mah sok rea dongeng anu araraneh. Geus deukeut gancang ditanya, "Sampurasun Aki, bade ka mana atawa tos di mana?" Kersaan nyorang tanjakan sakieu panjang netekna. "Rampes Aden." Manehna ngalieuk, sorana cempreng. "Ah, biasa we Aki mah kieu. Ngukur pudunan mapai tanjakan. Komo tanjakan ieu mah nu katelah Ceurik Onah. Kamu meut Aki?" Ceurik Onah? Wandi milu nembrong. Sugan teh Ceurik Oma aya sarsilahna panginten Ki? "Nya aya we, mun teu salah mah." Jawab aki-aki panonna semu petet, herang, ular giler tetanggahan, nenjoan tetanggalan, nu rajeg sapanjang jalan. Kai leuweung karahot, bangsara samala, jamuju, huru, campur jeung bungur, asem, tanjung jeung sajabana kai nu tareuas. Pantes kituna teh da tanjakan nu ceuk si Aki katelah Ceurik Onah aya di sisi leuweung tutupan. Sakalian reureuh gebar Wandi ngamparkeun terpal nu nyelap dina rangselna, ngaluarkeun 3 botol cai mineral, roti katut kadaharan sejen. Ditundaan di luhureunana. "Aki, sok nyesep?" Wandi nanya. Si Aki gideug. Gap kana botol cai, dibuka tutupna, diasongkeun ka si Aki. "Ieu atuh ngaleueut." Botol cai ditampanan, tapi henteu langsung minum, anggur sok ditunda deui. "Engke we Aki mah nginum teh ari geus salse." Cenah semu papahare.
Wios atuh, mangga. Wandi rada heraneun. Cing, manawi aki uninga, kumaha lalakon ieu tanjakan, dugi ka dingaranan ceurik onah. Memeh nembalan, si aki ngarenghap jero pisan, kawas nyidembang baluh berat ka cida. Panjang pisan Aden. Lalakon nu bebet meulit ka ditu ka dieu. Cobi atuh, pami aki teu kaabotan didongengkeun ayeuna. Wandi giat, gancang nyiapkeun HP keur ngarekam caritaan si aki. Sabada 2-3 kali ngarenghap, paralak si aki nyarita lancar tur merele. Mun aya kejadian dursila seperti perkosaan, pacogregan rumah tangga, nu nimbulkeun korban, boh jiwa, boh perasaan, ditanjakan ieu sok ngadadak aya sora tanpa jirim, sora ceurik ngabangingik kanyanyerian, tanjakan ngadadak saheng, angin ngahiuk, hujan ngagebret, semu hayang mindingan sora jerit kanyanyerian, ingha kana langsa nu kedal tanpa jirim, ti hiji makhluk nu kungsi ngalaman kabetah hirup di alam dunia, ngan ujug-ujug kaganggu ku paripolah jalma telenges kabina-bina. Bulu punduk ngadadak ruirei, nyaliara ka saawak-awak, mawa ka lewang jeung ka keueung, nu teuing ti mana jolna. Ngan kapegat ku sora si aki nu cempreng neruskeun caritana. Ieu jalan nepungkeun lembur Ciceuri jeung babakan Seba. Tangtu moal aya nu apal ka eta 2 tempat lantaran ukur lembur leutik hiji desa mencil. Eureun heula cacaritana si aki teh ngarenghap panjang, jegoh batuk, tapi teu pangangguran nginum. Anggur nuluykeun cacaritaana deui. Tah ti babakan Seba teh aya budak geulis parawan cekekan umur 17-an, Patonah ngaranna, nenehna mah Onah, geus sakola ka SMA di kota bari masantren di Uwana. Neng Onah beuki moher bae, keuretan beungeut ngumbang jeung dedegan awak, mimiti kagawar-gawar ku urang luar basa aya pangwangunan sakola di Ciceuri. Mandor nu keur gawe di dinya ujug-ujug kapincut, sanajan geus boga anak 2 bari jeung pangkat ukur mandor proyek heuleutan, ngawanikeun maneh nanyaan atuh ditolak sapajodogan, ceuk Neng Onah harita kieu. Sanajan urang kampung bau lisung oge da ngambe sakola kungsi ngaji, moal bisa dipaksa ku sasaha pikeun mika cinta jeung dipika cinta. Jawabna tandes, basa ditanya ku indung bapana nahan nampik mandor. Tapi basa aya lalaki kasep, beunghar jeung boga kalungguhan ngadeuketan Neng Onah leah, komo barang itu ngajak kawin manigiak, kajeun kawin siri cenah, ukur ijab kabul disaksian ku keluarga oge, komo dijangjian rek diajak umroh, disakolakeun jeung engke dijadikeun pamajikan nu pokok, kajeun nyerahkeun pamajikan nu kolot, pruk bae. Si aki ngarenghap panjang, ngeluk, heg dangah ka langit, ngalieu ka Wandi, nanya ku sorah rosos. Aden, percanten ka lalaki boga panyakit mahiwal, nafsu ka pamajikan tapi teu bisa kukumaha lantaran geus kabiasaan lacur.
ari kaublag mah segut. Kantos nguping nu kitu teh kelainan jiwa cenah. Tembal Wandi Kelainan jiwanya. si Aki ngarenyu. Tah lalaki kasep beunghar jeneng nu ngawin rencepan neng onah kitu pisan. Salila 4 poe pamajikan digalei digulei. Tapi teu bisa sapatemon da parabotna milei wae. Tapi ari kaublag mah KPSK biasa hirup malah nagen heuras pisan. Nu matak poe kalima neng onah diserahkeun nitahan pagawena kababakan seba mawa carita ngaragragkeun talak. Atuh matak reuah sarerea neng onah mah nepi ka ngajehjer geus eling terus malaweung ngabige teu daek nyarita. Innalillahi iraha kajadian Ki? Kurang leuwih 10 tahun ka tukang. Jawab si Aki panonna beueus. Neng onah katutuluyan gering teu cager deui malah luas temahan pati. Mayitna kapanggih kudu ngalasuluh ngagulantung dina Tangkal Tanjung. Tuh nu beh ditu. Si Aki nuduhkeun kabeh lebak. Rai deui bulu punduk sing puringkak. Wandi elek kesekeng. Nya ti harita dieu tanjakan sok kadenge sora inghak awewe ceurik pinuh ku kanyeri kapeurih. Nalah we tanjakan ceurik onah. Jegoh deui si Aki batuk. Pek nyokot daun tina endongna digayem. Daun ubar batuk meureun. Ari lalakina kumaha Ki? Panasaran nanya. Ambeh si Aki gancang mungkas caritana. Pikarunyaeun Aden. Saminggu titas neng onah maehan maneh. Lalaki urut salakina kapanggih geus ngababatang di hiji kamar hotel keur nindihan awewe geulis ungkluk nu bisa nyugemakeun nafsuna. Nauzubillah. Mani bareng maca ta'ud jeung Wandi. Si Aki katingali elek kesekeng. Tragis. Nu leuwih tragis Si Aki rikat nyambung. mayit eta lalaki nu keur hirupna cenah kasep beunghar luhur pangkat jeung sajabana teu ditarima ku alam kubur. Teu dipikayang ku dunia manusia da geus paeh teh gawena ngulayaban mindengna ngadenengikeun inghak popotonganana di alam gaib nepi ka danget ieu pisan. Angin ngahiuk panon poe ceudem. Tanjakan asa ngaradak saneom. Si Aki cengkat ngelicid indit. Lengkahna semu ngangkang. Gancang diburu jeung ditanya. Kek. Aki, ari Aki saha jenengan? Teras lalaki popotongan neng onah saha deui jenenganana? Mureleng seukeut. Si Aki nembalan ku sora jero semua gerem. Teu perlu ngaran jelema nu geus paeh kasarad dosa jeung doraka mah. Pan eta lalaki teh Aki pisan. Nah saha kitu? Teuing katur lengan
ting nya ngajehjer teu eling. Pokona tetenjoan ujug-ujug poek. Bumi alam asa muter reuas jeung sieun. Mun teu kaburu diseret ku wandi, boa ngajurah roh kana jungkrang sisi tanjakan. Durugdug mudun sakalumpat lampet teu inget tincakeun. Gejebur kawahangan. Ngalieu ka tukang, jim aki-aki geus teu katenjo. Ngiles tukang ngenrungkun gerembel atawa teuing ka mana boa. Marakayangan meureun. Marakayangan meureun. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.